aing awak nyari amak nya iya gara-gara kemarin ngadar iya simut goreng udah aing mah hidup yang kieu kali-kali ke dar teh jeung nungeunah korong goreng ke atau ayam geprek mandila ke Sarul kadi heula coba Sarul Oh, bapak kan jarang nita ka maneh. Sekali malah bapak minta tulung ka maneh. Ok bapak nyeri teh, asa ini pencetan. Mencetan naon ieu teh, Pak? Awak apa ceuli? Naon? Embung sia, timbang mencetkeun kolot ge sia ku nemen. Sia nyatu ti saha, hirup jeung saha jeung aing sia teh. Ai, ari bapak, torek teh ku kabina-bina. Kudu kumaha nya? Bapak dewek kabeh ngadengeun. Aha, kulinan alat pendengar suara ieu mah. Aha, cocok untuk bapak-bapak budeg ieu mah. Bapak nu aya di pencetan teh awak apa ceuli? Ai sia culang mah kolot teh. Nya awak atuh nu di pencetan mah, nya ceuli. Emang naon salah dina ceuli aing? Ceuli aing tuh kuna naon kieu, ade-ade wae. Buru gerang ngajoprak. Ai sia Sahrul. Rek mencetan parek mehan aing. Ridho teh sia mencetan kolot teh. Ai, ari bapak, sakitu di pencetan udat adat we jeung adat. Beneran ini Mas serius ya lalaunan. Buru ya. Buru. Sing Ridho mencetan kolot teh teh Sahrul. Pak, cara batur mah nyusul teh simpel. Tinggal mencet, truk, ngulinting. Langsung we jaring. Cara Sahrul isuk-isuk aja gede. Ngumbahan baju tina batu. Hayu we digebuatan kena batu baju teh. Tingali Pak, sempak si Ujang mah rarawing. Batu ge belah dua, leheng sempak si Ujang mah baju bapak. Bauna alambatan bangke. Sakieu encan maot mau digeus maot meureum. Sahrul. Ai sia terido apa misalnya kolot teh? Kita taji sing wae ngabetem. Ai, ari bapak. Saru ngomong naon, bapak ngajawab naon. Mulai kambuh tah ceuli. Iraha meureun cager konseletna. Aku kudu nelpon PLN. Batur mangges bogaan kulkas, TV, jeung mesin seseh, bapak. Naon sia teh Sahrul? Ai, geus teu bener ieu mah. Wayahna kudu corong bertindak ieu mah. Mating corongna. Tatangga mangges bogaan TV, kulkas, jeung mesin seseh. Iraha urang boga, bapak. Naon? Kulkas. Pa itu di tukang kulkas teh maneh teh Sahrul kumaha? Naon eta mah pago. Paragi ternak beurit bapak teh aning. Aranakan di pago. Sarua wae lah, yang penting mah bentukna kos kulkas. Terus Pak, ira urang boga TV. Bosen sarumah ningali layar tancep wae di balai desa. Pugus tahun sakali deui nempana teh. TV teuing lah sia teh Sahrul. Radio ge tah. Teu kapake ku bapak ge. Teuing resep, teuing kunaon itu teh. Jadi uswaraan heran bapak ge. Lain radio apa nu rusak, ceuli bapak meureun nu rusak kudu diservis gegenanganana. Radio makin disalahkeun. Puguh ceuli bapak. Sia culangung ka kolot teh nyalahkeun ceuli. Kunaon ceuli aing? Itu udah emang nyata, Pak. Pak, ira urang beunghar. Sahrul mung diajak we ku si RT sombong. Hah? Sia bawa kasih RT. Geus teu waras sugan dul. Siapa lu apa? Jadi bawa kasih RT gitu. Astagfirullah. Kambuh deus sugan ceuli bapak aing. Sahrul ge masih waras, Pak. Sahrul teh hayang beunghar, Pak. Abi bisa kawin. Embung diledek wae ku barudak teh. Mun Sahrul beunghar mapan bisa meuli TV, kulkas, mesin seseh. Tah, lamun Sahrul loba duit mapan ceuli bapak ge bisa diservis. Ka tukang elas. Elas saeutik teh bisa ngadenge bapak teh.
Sarua bapak gerul. Hayang jeung jelema beunghar mah. Bosen dar jeung simet sang rai wae. Nyosoramen di keluarga urang paling elit teh jeung uyah. Leung bapak mah jeung uyah, saro mah unggal poe gedang jeung usam buruk. Jadi we beungeut saro burik. Heulah, ke kurang pikirkeun ku bapak, kumaha carana ame jadi jelema beunghar. Sarua bapak ge pusing dina balangsak wae. Bapak, saro aya ka sawah heula nya, arek ngala simet jeung tutut. Ajang dahar si Ujang engke sore, arek ka sawah heula. Heeh, kadenya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sare heula ge lah. Sugan we. Udang-udang jadi jelema beunghar. Assalamualaikum. Torek. Ya Mbah datang. Hayang nulungan maneh. Mbah nempo ti jauh. Mbah nyaho keluh kesah maneh. Torek hudang heula. Mbah nyaho sia butuh bantuan Mbah. Mbah rek ngabejaan. Lamun maneh hayang beunghar datang ke tempat Mbah. Makam keramat leuwih bangke. Torek hudang heula. Nya kunaon maneh teh hudang-hudang torek. Mbah mah rek bantuan maneh. Aduh. Mbah balik. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa naon tadinya? Asa aing nu ngomong, tapi saha usah saha di dieu teh. Nya ilok atuh jadi jarian. Naon deui maksudna mun hayang beunghar tita datang ka makam leuwih bangke. Mudah-mudahan di petana baik di aing menjadi jelema beunghar. Bosen aing ge jadi jelema miskin wae teh. Sempak kita kabeli-beli acan. Iya ayah hiji salin-salin ganti lagi setahun sekali deui. Bapak, kunaon ngahulang wae jiga tang tawing sawah? Hah? Naon bro? Hade bapak mah. Bapak tadi kunaon ngalamun. Jeung ngabaca sorangan. Jiga jelema edan leupas, saru kuat reuwas. Rul. Kieu tadi teh. Aing nu ngomong ka bapak. Euing bapak ge teh saha? Teu ngarindur, teu ngimpi deui eta ge bapak teh. Cenah ge mun urang hayang beunghar, kita datang ka leuwih bangke. Astagfirullah. Mungkin eta pertanda, Pak. Uang lakonan heula we nama ka leuwih bangke. Tapi dosa moalnya Paknya. Hah? Dosa? Heuh sih yang lagi dosa, da kumaha deui atuh. Ai keur butuh mah. Biasana, Pak. Ari ka dukun mah kudu mawa tumbal. Apa bapak wae ku sarua tumbakeun. Pan geus puguh bapak mah kolot. Nya torek deui. Puguhna sarua mah ngorakeun encan kawin. Hayang ngarasan kawin. Hah? Mun sing jelas sia teh mun ngomong teh Sahrul, ngomong apa ke kemu? Lain Sahrul ngomong juga ke kemu, tapi celi bapak kudu dibor abe keluar congena. Hayu Pak, apa salahnya kita mencoba? Uang kalau bangke ayeuna berangkat. Sahrul geus kablot hayang kawin. Hayang beli TV, hayang beli kulkas 70 panto. Jeung hayang beli mesin cuci, Pak. Hayu atuh Pak, hayu uang mencoba. Ayeuna beuting hayu urang pangkatkeun ka ditu, ka leuwih bangke nya. Pak, Sahrul ge teu sabar nya kelan duit loba. Ini banget ya, hayang dioperasi plastik. Abi awe teh nyalampeurkeun ke Sahrul. Sahrul. Gedeng heula Pak. Tina ngimpi bapak dibere alamat ne ku si Abah. Apa kartu nama gitu? Hah? Naon, Rul? Kambuh aing mah. Bapak, si Mbah na mere alamat teu. Sugan we ngalungkeun nomor WA ka bapak. Ih, sia mah aing teh nyaho WA naon. Naon aing WA teh? WA teh Instagram, Pak.
Ih, komo di Instagram teh nyahopan bapak mah atuh zaman ayeuna mah. Pugu jeung Instagram teh sarua. Beda. Heeh, anu mah kieu, Pak. Urang capek ka ditu ka dieu. Kumaha mun urang cicing di sumur. Uang si beungeut. Hayu, Gas kuy. ayo. Bro, eta tah. Jelema nu aya dina di bapak teh. Asli apa wak, Pak? Coba tek heula. Serius eta jeung mana? Moal salah bapak mah bener eta. Ayo yang samperkeun, Pak. Penasaran ya. Ayo. Pak, detik-detik urang arek beunghar. Isukan mah ladang jeung uyah, Pak. Hayam, pepes tembang, pepes japu, pepes jamrong. Uang beli, Pak, uang ke restoran. Hayu, gas Gila. kuy. Siang ngomong naon sih? Tengah denge. Ngomong naon? Culi. Ayo, gas kuy. Yuk. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Aya naon? Aya keperluan naon ka dieu? Ruang. Si Mbah. Cek si Mbah aya keperluan naon, Bapak? Kieu. Oh, aya naon buru caritakeun ka dieu? Kieu, Bah. Urang teh hayang jadi jelema beunghar. Oh, jadi kitu maneh niat ka dieu datang ka dieu. Mana dek meta syariat ka Mbah? Gampang sia mah mun hayang beunghar. Sia. Waktuna pas ka dieu. Kenalkeun aing. Mbah Ruang, Jamrong. kita balik cenah urang. Lain ditabalik cuy, Bapak emang nang kudu dikorek heula atau ku sekop. Nang ngomong naon manehna? Gos gandeng. Cecing. Lagi jelaskeun. Si hayang boga naon emang beunghar teh? Si hayang boga naon? Iya, Bah. Keluarga abdi teh dihina miskin wae. Maksudna laun kayapan bisa dibeli ta omongan jelema nu ngahina ka keluarga Sahrul. Kumo si RT mah, bedeg dong ngahina teh. Ya. Paham ngerti. Abah pana nu keur peuting nyamperkeun bapa maneh eta si budak. Bro. Maneh ngomong naon bapak ditunjuk-tunjuk kitu? Cecing siapa tau ngomong torek. Aing gara-gara sia ieu. Jadi karah kudu ngawiri deui. Sok. Siapa ngomong naon deh buru ka aing carita ayeuna. Kieu, Bah, lamun Sahrul kaya bisa beli hayam gitu, beli mobil, mesin sese. Capeknya sampai di susukan teh. Jangankeun lauk asin. Lauk hiu ge ku aing disiapkeun jeung sia masuk. Bro. Naon cenah cenah? Kita kukurilingan. Geus we Bapak mah cicing. Urusan Sahrul. Cicing neta ngajedog. Ya, mbah anak mere jalan ka maneh teh mere syariat ku maneh. Da emang hirup mah butuh syariat di mana-mana oge nya. Heeh. Heeh, bener, Bah. Kieu. Siap teh nanggung resikona. Pasti siap, Bah. Siap bakal kuat teh. Pasti kuat, Bah. Oke. Ku aing rek diberenya. Kumaha cara-carana si hanja jeung beunghar. Siap, Tah. Arek didengekeun. Arek, Bah. Deui si torek mana emang torek beureuk kita mah. Bro, bapak kita balik cenah. Lain balik, Pak. Bapak mah cicing we ieu mah urusan Sahrul. Ibut jadi urusan siapa? Aing nu menang ngimpi lagi. Cecing. Ya, ku ada dijelaskeun nya mun cara hayang beunghar. Kahiji. Saboga KTP teh. Aya ki karek nyieun ti si RT sombong. Ade sia teh boga KTP. Warga Indonesia mah kudu boga KTP nya. Nya ki. Bet aing ge boga KTP mah. Waduh, Ya. gagah ki. Anu kadua. Siapkeun ijazah. Sia lulusan naon ijazah? TK sugan sia. TK semester 2 ki. Aduh. Naon cenah?
kompak kieu sekarang. Cicing lah siapa tuh duluan. Ya, kahijinya siapkan naon tadi cek aing. KTP, ijazah TK, Jangan anu katiluna sia kudu nyiapkeun foto. foto kali baraki. 1000 dikali 2000 sagede kieu nya. Nah, si foto eta teh engkeun di dapur anu loba pare geuning eta jeung nyingsianan beurit. Oh, nyaki, oke. Nah, eta teh si pare eta dihakan ku beurit eta teh ngundang rezeki jeung sia. Nya, Atuh urang mau bisa nyatu meureun ki ku beurit kabeh mah atuh. sama nyatu teuing lah. Make naon ngaranna teh? Puut. Puut badag ge cukup lah jeung samanya. Tega aki. Gas ayeuna mah. Terus anu kaopatna siapkeun dahareun sing ngeunah. Engkeun di deket tatangkalannya. Tatangkalan naon we dek sampe, dek toge naon we pokoknya penting mah tatangkalan. Nya, Nyaki. abeh anak buah aki ke mere rezeki ka maneh, ke mere duit ka maneh. Tapi aya rezeki mah tetep ti Allah anu nyiptakeun alam dunia ieu. Mun ki. Nya, ieu mah cuma sekedar syariat jeung sia. Nyaki. Heeh. Pelantaranya ki nya. Oh. Ari aki teh batuk apa gering? Lain ya teh, aki teh boga penyakit jantung. Waduh. Arah, Ngeunah taki lawan di dieun pasak mah. eta mah tanggal jauh goblok. Gas aya namanya. Terus selain eta saya naon? Hayang ganteng apa yang kumaha? Hati kieu dihina wae. Komo kota aku si Usep jeung si Ilham naon tah? Ramadan asana mah. Sia boga banget goreng oge na. Gerak kupiakeun. Dihina ki. Boga ka Bogor teh. Ulah salah. Eueuh. Aduh. Dia orang rabah heula beungeut cenah. Aduh, Jiga parudan ya ki ya? kasap. Heuh, parudan. Maruge tinggal kena banget serak. Coba sok urang ieu nya abe rada ganteng lah saeutik Coba ki sugan we. supaya 0,1 lah persen lah gitu nya, cicing. Tanggung amat ki. Sakit oge puanis dibere kegantengan. Cicing ya. Tapi entah apa yang melasukimu ki. Ini saya nyaho eta lagu eta. Ini saya rada gaul gini saeutik aing nya. Karena ngadonglot tadi tuh tina cewek bedo. Aduh, aing mantap. Mantapnya. Bukan main. Kunaon eta sing mbah sisigan kitu? Cicing bapak mangges di urusan Sahrul. Si bapak teh tadi cicing wae, bapak teh da asa namanya teh tadi caricing duaan teh ngomong. Mentakna rek ka dieu teh ceuli teh dibor heula pas saeutik tah sugan we gang ngadenge. Jadi bapak kudu Gas. kumaha ieu teh? Enggak, enak mah tong ribut. Enggak, tong ribut. Enggak, tong ribut. Enggak, abah rek istirahat heula ieu. Aduh, nya. Ya bah, good leg bah. Heeh. Pokona mah mudah-mudahan nya sing jadi jelema beunghar. Ya bah. Sing Sahrul sing tereh kawin. Ya aing ya abah anda kabejaannya hiji deui nya. Lamun si hayang beunghar teh sia kudu gawe sing gesit, Siap bah. sing semangat gawena. Pasti Gawe bah. naon ke lakonan. Ya, Tapi bah. nu paling cocok mah sia gawe naon hanyaho teh sia. Naon bah? Pokoknya mah dijamin bikin beunghar sia. Waduh. Ya. Nyawa sia anu sok ngelekan ieu, ngelekan karung di jalan. Naon bah? Eta geuning anu sok ngomulungan orang sokan ah. Eta teh lain hina ieu pagawean eta teh bener. Nya. Sia gawe kitu. Oke. Tukang iya no nu nyekel gacok teh. Ngagacokan aqua kena karung. Heeh eta. Tukang ulung lain. Heeh. Eta geus rorosokan geus beungeut sia geuning ah. Geus. Nya lakonan eta nya. Heeh. Siap bah. Enggak sakitunya. Ya bah. Abah yang istirahat lah ya. Abah, balik. Eta ieu si Torek bejaan. Siap bah. Pak Torek mah urusan Sahrul. Nah, Mun abah ngomong jeung bapak urang. Moal nepi-nepi bah, kudu agak sabar. Eta mah digelengan kudu dibalikeun deui. aing nu geus sia balik teh balik-balik aing kesel. Aturan tadi mah lamun kudu agak sopan. Tiba. Kali Mbak. Ayo Pak, balik. Balik. Bapak salim teh. Balik. Ya. Cing bapak dibere bohong rum. Bapak, saru rek ka warung heula nya, arek meuli sepan hui jeung gorengan, ajang sasajen. Hah? Man, tong poho ka warung. Sabari meuli sasajen ya.
Oh, iya kapan aku sasajen, mentakna buka cerita pasang. Nang. Kek, bapak nungguan di tanggal keramat ya. Pak. Kade. Dadah. Aing nungguan di dia lah. Tapi itu asa tengguna hujan kieu. Pertanda aing rek menang duit prin. Mana isi Sahrul? Ampun dah. Berjam-jam aing di dia. Kalau aya aing teh jadi penunggu tangkal ieu. Bapak, yang menang. Goreng simet jeung kembang kadu daekeun moal nya. Baladna Mbah narima ieu urang. Naon ieu teh? Goreng simet jeung kembang kadu. Heuh nyaho aing ge eta teh settingnya kelan eta teh nyaho aing naon ieu. Pan tadi cenah ditamri sasajen kumaha si ari bapak. Sasajen. Heeh. Menang. Bapak, ayeuna mah geus we, ieu wangteun di pojokan, sugana di lebok. Heuh teh dinya. Sugana bagi di lebok ku ieu penunggu disimbah teh di dinya. Ayeuna mah geus wang balik, Pak. Sugan we, duit teh geus cair di imah teh tina kasur. Ayo kita sabar yang beli mobil. Apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang dulu mencintaimu? Apa naon eta? Apa tetangga ngawaduk pipiceun ka dieu? Pantesan we tadi kenal tadinya main melanggir bau waduk. Eta seujang keur naon eta totonggengan sorangan. Kan gelo sugana eta mana. Apa kudu sampeurkeun we nya ku aing. Penasaran aing eta. Si ujang keur naon nya eta. Ujang, ais dia keur naon eta. Totonggengan sorangan. Urang tadi lempang ti ditu manggi ieu. Naon ting? Urang penasaran jerona. Nya waduk nya jomet. Coba buka. Nang sieun eta mun dibuka. Borbong. Ih, tai ieu mah bieu sebenarnya. Coba yang nyoba, penasaran aing. Ieu mah lain tai. Coba orang buka. 1, 2, 3. Wah, kejutan banget. Mantap. Rezeki ya, Mantap rezeki anak soleh ya mah. Ayo orang bawa nanti. Saiji aing opat, soalna aing nu manggil lah. Dasar ka amat. Kajin Aing satu hiji. lah, kajin dua. Aing 2. Yang aing baiknya. Oh, Emak lo. oh. Ayo, yang. Aing penasaran sanya nu nenden hakanan aja. Coba kau yang rek intip di luhur. Kena huai nya. Naon, Pak? Di imah teh. Ganteng cari-cari duit nak. Sarung ka korong ranjang, lain duit kalau ka beurit. Teuing bapak ge rul. Coba ngeulis sasajenna di daang. Ayo. Ih, kemana, Pak? Dahar itu dahar meureun. Kuduna mun ieu beak teh urang senang duit. Kuduna mah, Pak. Tapi urang can meunangnya. Heueuh aneh. Keur diproses heula meureun. Meureun juga nama. Jika nama kudu tanda tangan di atas materai heula meureun. Eta nasi Mbah baladna meureun ya. Apa ku orang nungguana? Jika nama. Oh, nurunin hakanan eta teh. Bapak aing jeung si goreng. Aing kieu mah geus ngadoakeun Allah atuh. Ieu mah kudu dikerjain ke aing mantep ya. Torek Syahrul, maaf Anda kurang beruntung. Mohon coba lagi. Pak, tadi ngadeng itu suara. Naon? Suara. Suara naon? Iya cenah. Maaf, Anda kurang beruntung cenah. Non maksudnya apanya?
naonnya sia. Apa kira-kira kada harina anu kitunya jadi bungeun. Barian atuh bapak ku pelit mere duit 2.000 menang we goreng simet 5 ari kieu mah beunghar henteu nambah miskin heueuh. Aing mah kieu cara mah gagal kawin, gagal beli mesin seuseuh. Iwa kudu kasusukan deui meureun nyeuseuna ngagebotan kena batu. Bus sia jadi nyalakeun aing Sahrul. Sahrul mah teh nyalakeun ka bapak ieu. Kasih embah nyalakeunna. Ai tadi sia guguru tuh naon? Heeh eta mah nyalakeun si embah lin ka bapak ieu. Kunaon si Mbah? Si embahna PHP meureun, Pak. Heueuh meureunnya. Tangkurak si Mbah teh. Sia amun hayang beunghar kudu dulu gawe ulah sok nyembah ulah gitu teh. Pak, kadang itu ayo ngomong. Ayo balik ah. Gagal juga. Syukurin dikerjain guys. Metak lah, hayang beunghar mah gawe jeung ibadah. Ayo bener oge Pak. Nu tadi nu ngomong di tetanggalan keramat teh ya. Hayang kaya mah kudu daek ibadah jeung migawe. Kurang masalah ngartikeun jiga nama. Ai sia nyalakeun aing wae Sahrul. Sia meureun hayang mesin cuci teh. Lain aing sia hayang kawin cenah. Jadinya nyalakeun aing sia mah. Corong berpindah. Lain nyalakeun bapak Sahrul mah. Tadi nu ngomong di tangkalan keramat aya benerna oge, tapi bapak salah ngartikeun. Geus nama wayahna. Sia nyeuseut dina batu deui digusuk-gusuk. Sia hayang kawin diundur heula. Ketinggalin sia laki ge atuh hayang kawin buru-buru teh. Geus lah ayeuna mah dahar teu kudu mewah-mewah, diuyah deui lah. Aduh, Kiraku nyeuseut kuduna batu deui. Manyadaang can pernah jeung ngeunah sakali acan. Wayahna mah dang teh jeung uyah deui. kan hayo we sia teh nyalakeun aing. Balik aing hayang di sia nu beunghar teh. Geus Pak, Sahrul yang main nutkeun omongan si abang ya. Arek gawe nu halal dari tukang pulung. Ayeuna mah sing sabar heula Rul. Wayana we nama lakonan gawe anu teh si Abah disebutkeun teh ya. Jadi Tukang tukang pulung. pulung nya. Ya Pak, yang penting halal. Karena hari halal mah si Ujang jadi gede awakna. Heeh, kudu. Ku pikir-pikir mah emang aja bulat teh cocok punya jadi tukang pulung. Salah eta si Mbah. Tadi gampang masukin ngelekit. Assalamualaikum. Pak, Sahrul, kumaha aku ngerti jadi? Bang kurang sia nyaut di mana sia? Buah-buah sia nu ngadaan gorengan aingnya, goreng simet. Bang kurang sia malah seserian. Buah-buah sia nya nu ngadaangna. Hih, sia ai dua anjing adi akak teh. Biasa teh ngobrol lepas cicing. Mulai bambu babas sia udah. Cuma kos ya. Jadi nu ngalebok gorengan teh si Ujang. Oh, maneh nu ngadahar ieu teh. Naon anu diharapkeun tanggal? Mentak kan hayang beunghar mah gawe. Ibadah sing rajin. Ulah sok kikituan pamali geus teh. Mau naon sih Rul budak teh? Ya, jangan ngomong serangan coba. Diajar ngomong begitu. Hayang beunghar mah gawe. Ulah ka situ pamali. Pan lain bapak boleh beunghar mah ieu si Sahrul teh hayang kawin. Hayang nyeuseut. Mentakna lawan yang kau usaha Ujang. Ulah kekituan. Kepenting waktu itu mah ibadah ka Allah, ngadoa ka Allah. Lain dan gorengan di tanggal keramat, temeuna gitu teh. Betul Pak. Tuh. Ulah sakalian nyalakeun aing, goreng. Itu teh Ujang, gorengan teh ngeundeun. Bapak jadi Sahrul, hayang kaya. Ujang mah kudu jadi anak soleha. Goreng sama awewe goreng. Heeh, aku salah jeung bapak. Tukang main jadi pemulung.
Ade ujang daang ulah jeung uyah wae. Kali-kali mengadang ayam geprek manggil lake. Enggak saya mah ajang. Bapak, aya nama uang saling minta hampura we, saling memaafkan. Gitu aku adi ngaka mah. Oh, ajang, hampuranya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kreator JSTV Kreatif Anak Indonesia. Dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga share ya ke teman-teman kalian biar channel kita semakin sukses, biar kami lebih kreatif lagi bikin konten-konten